Mak, hari duit lebaran orang tinggal sabaraha deui? Gusti nu agung, eta kana duit menit talepe. Hayang nyaho we atuh, tinggal sabaraha deui duitna. Nyebutkeun tinggal sabaraha, duit maneh geus beak. Nah, make geus beak deui mah. Dararasaan mah satara dibalanjakeun. Terus eta daang jeung jajan maneh sapopoe di mana atuh? Nah, make duit urang nu dipake, Mak. Pancek mage dipuapikeun ka emak teh rek diteundeun. Maneh mah kitu, jajan we hantem. Ari duit maneh kudu teu. Nyaho kieu mah teu hayang muapikeun duit ka emak. Sabaraha deui nya? Aya keur ngabaso. Bruh. Dek. Panjenengan mah Facebook. Sunihin teuing segala hayang nyon Facebook. Guru atuh sia teh. Kan make hayang atuh jadi ibu-ibu saswita. Sosialita, Mak, lain saswita. Heeh, eta maksudna teh. Guru atuh. Ambung Kita mama segala rupa di status. Nya moal atuh sia teh. Moal-moal. Kita pasya jeung salaki di status. Awak teu ngareunah kita di status. Bahkan si gana emak mah lamun daang jeung bakatul oge bakal di status. Ari sia nya moal atuh paling pamer saeutik. Ayo buru ye panjenengan. Heuh mana tuh dia? Ya geus Mak. Tinggal foto profilna. Sok atuh pamotokeun heula ku maneh. Ya sok atuh. Sok. Mak naon eta na suku ngewa ih? Naon kekeset lain? Kekeset. Mak mun coba ganti kekeset teh. Ngewa aing mah. Imah we gede. Ari kekeset masih keneh make lamak. Da ieu bersih atuh sia teh. Lain ku masalah bersihna Mak. Ngewa we atuh katempon oge. Oke orang ganti atuh lah. Heuh ganti atuh Mak ih. Make kekeset by Dexorindo. Keset by Dexorindo adalah keset yang unik dengan berbagai macam bentuk, karakter, dan juga tulisan. Motifnya yang banyak serta pilihan warna yang sangat lengkap dengan berbagai macam ukuran. Terbuat dari bahan premium yang ketebalannya sangat pas, tebal dan juga empuk. Jadi tidak akan kerasanya rocok saat ditincak. Terdapat anti-slip di bagian handap, membuat keset ini tidak akan kerasa leut. Bentuknya yang unik cocok sekali dijadikan pelengkap dekorasi rumah. Keset ini juga bisa di custom loh. Jadi kita bisa memesan keset sesuai dengan yang dipikayang. Nya, Mak mah. Ari dipanggilkeun Facebook itu. Mun hayo we nya HP Mak mah. Lapar Mak ih. Mun dican aya kejo-kejo acan. Ai heuh sia aing can ngejo. Bruh. Dek, gugah dek. Tos beurang. Hayo tuh, gara gugah geus beurang. Nya. Geus caang yeuh. Lain hayo gara hudang. Sakola naonan. Nya. Nah, ari sia. Eta kana molor meuni kabirajina teuing. Hudang mah sia teh. Nah eta ari teh penting teh. Sok malah nya HP. Lain buburu molor. Ari tempona isu, itu tah hudang meuni hese. Eta si jurig. Masih keneh molor. Ih, ngahudangkeun maneh mah. Sok matak ti kacangkeun hate. Eukeur mah eukeur cangkeng aing anu nyeri. Naon Mak? Nyeri cangkeng lain. Heeh. Matak ge tong amak-amakan wae atuh. Sae. Tah, ari nyeri cangkeng mah make ieu. Naon eta? Ieu teh physical therapy belt. Yaitu sabuk terapi tanpa listrik yang aman dan juga nyaman. Dilengkapi 256 titik biomagnetik yang bisa membantu menghilangkan cara rangkel pada cangkeng. Cukup dengan 30 menit, nyeri cangkeng hilang, sakit pun hilang. Untuk ukurannya pun bisa disesuaikan, sehingga akan nyaman digunakan saat beraktivitas. Ya. Ieu anu dibutuhkeun teh. Nya geus atuh Tundukena rek sare deui. Nah, make sare deui. Geus beurang sia teh sakola. Sakola naon ari emak? Ayeuna mah poe Minggu. Kunaon, Mak? Bangun siga nuker loba pikiran. Heeh, mikiran pangabutuh. Gas beak, beas beak. Listrik geus ngenyut. Warung geus teu bere nganyuk. Cicilan motor bayareun.
Can pikiran kerjaan mana sama poena. Hari boga salaki tara usaha. Malah sibuk bogohan deui. Karunya teuing boga indung teh. Kieu we atuh mak, kusabab keayaan keuangan keur model kieu. Kendae lah mak, 2 minggu ayeuna mah abi tong diberi jajan. Ngan pangmeulikeun motor aero. Tanggurak sia. Bruh. Mak, ari si bapak teh sok gawe naon sih? Sok katempo ngasah arit tapi tara ngarit. Ah, panyaho bapak maneh teh begal. Nah sih make jadi begal mak. Pamali. Ah, ganeng, budak mah nyaho jajan we. Lamun bapak maneh teu kitu, inung mah bisa ngejo. Mak, padahal da si bapak teh jelema berpendidikan atuh. Sakolana oge luhur. Nah make bet bisa jadi begal. Make sagala naha, da pagawean bapak maneh mah sesuai jeung jurusan kuliahna Emang si bapak kuliahna di mana gitu? di Fakultas Perbangsatan. Mak, si Gana tatangga geus mulai arapaleun yang si bapak jadi begal. Ya pasti atuh, lila-lila ge pasti kanyahoan. Da ari kagorengan mah seungit, babari ka ambe. Heueuh nya, nah make sok ka ambe wae. Padahal da aya nu leuwih seungit ti kagorengan oge. Naon leuwih seungit? Parfum by Nifty Twice. Ini adalah parfum yang memiliki varian wangi yang unik yang cocok digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Wanginya yang bisa bertahan sepanjang hari bisa membuat hari-harimu lebih sengit tanpa khawatir akan bararau awak. Packagingnya yang unik cocok sekali dijadikan untuk hampers. Dan untuk kotaknya juga terbuat dari box yang bisa di-recycle. Dan di dalamnya terdapat kartu ucapan dan 2 tester untuk parfumnya. Uniknya lagi, kartu ucapan ini bisa di-custom loh. Jadi membuat hampers ini semakin spesial. Untuk pemesanan, klik keranjang kuning. Mak, si bapak jadi begal. Emang teu sieun ditewak itu ke polisi? Teu sieun, leuwih sieun keneh anak pamajikan teu mangih nyatu. Mak, batur mah genahnya. Arek lebaran teh marunang THR. Ah, tong sok siri kana rezeki batur. Eta mah lain hak urang. Da geus aya bagianana rezeki mah. Oh, jadi THR mah lain hak urangnya. Nya lain atuh. Da urang mah walau tahun ge tara meunang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Naon? aya nu ka imah tadi nanyakeun emak. Saha kitu? Tuh, indah cenah mah urut dunungan emak baheula. Arek naon? Mikeun THR. Tah, geuning ari milik mah. Mana THR-na kadekeun? Dibikeun kanu ngamen tadi. Ari sia. Nah, maka dibikeun kanu ngamen. Pancek emak ge ari THR mah lain hak urang. Matak dibikeun we. Kan ieu sia. Naon? Ditendeu di mana? Naon emak nu diteudeun? Otak maneh. Bruh. Mak, Naon? meni nyereng kitu emak mah. Teu nempo kolot ke parusing. Parusing ku naon atuh mak? Keur pusing ka bapak maneh. Bari teu betah pisan ngajedog di imah. Ka mana kitu ayeuna? Nguseup. Ngan nguseup wae atuh si bapak teh. Wes bubuh heuh. Teu betah meureun emak cicing di imah mah. Ningali emak pakaian ge sebrag-sebrag gitu juga diriwa. Udah gong sia ka kolot. Nyebutkeun aing siga diriwa. Da emang heueuh atuh. Mata ki coba dangdan emak. Ada osok kata gedang mah. Lamun budak gidig. Maksudna teh dangdan di imah emak. Ah, di imah mah segala dangdan. Hor, ari imah dangdan keur saha atuh? Keur salaki apa keur batur? Sok coba ari di imah teh dangdan emak sing geulis. Ngarasi bapak ge betaheun cicing di imah. Empo tuh, bibir ge dipias kitu juga baol hayam. Arek atuh. Tah, make lipenan nu kieu. Lipeun naon eta? Ieu teh Sexy Glamate by MS Glow. Sexy Glamate adalah lip cream yang mengandung vitamin E sebagai antioksidan untuk bibirmu. Teksturnya yang halus dan juga ringan, karena yang berat cuma beban hirup. Lip cream ini juga bisa melembabkan dan mengubah tekstur bibir, sehingga bibir yang tadinya rorombehen bisa menjadi halus sehalus bujur orok. Lip cream ini juga cocok banget loh kalau dibuat ombre, membuat bibir kita semakin terlihat fresh. Transfer proof, tahan sapopoe, dan memberi hasil yang matte. Selain lip cream, ada cushion dan bedak loose powder juga loh, yang bisa menutupi ketidaksempurnaan di bengetmu, sehingga wajahmu akan semakin gelis, walaupun aslinya ronghod. Belinya di mana? Untuk produknya bisa dibeli di MS Glow Cianjur. Mak, kunaon bangun nu sardih? Sedih. Sedih kunaon, Mak? Geuning bapak mah teh nguseup. Nak ka mana atuh?
Nyanung. Bruh.